Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana? Atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet aya dina kayaan bagja. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar bagian ka-42 karya Bapak E. Sukandar. Neraskeun hanca anu katunda hapunten dina latna. Aduh Masya Allah margi simkuring unggal wengi unggal waktos teh nuju ngemitan sepuh Masya Allahnya tetiasa dikantunkeun pisan sakali dihapunten hapunten anu kasuhun. Kumaha salajengna ilalakon Gumilar ulah kamana-mana tetep manco di channel Kisah Tanah Sunda. Anu tak can subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten wasilah anu ngahibur nya tiasa janten rencang anu ngahibur setiap aktivitas pala wargi sadayana bari masakna gegerohna nyeuseuhna kaum ibu-ibunya bari nyantaina di padamelan ya di tempat konveksi bari ngajahitna di perjalanan bari nyupiran oge kum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota. Pokona mah di mana wae ayana di pangumbaraanana mugia sing tiasa janten landong katineung ka lemurnya kampung halaman. Supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Gumilar. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Memang temencog tulupanan apa gobang teh lantaran hawar-hawar mah si Darba teh geus meunang beja yen lanceukna di Miramare boga musuh ngan tacan nyahun saha-sahana sakur anu ditanyakeun kabeh oge pada ngirung eueuh nu daek ngabejakeun. Lain pedah ku sieun bisi aya pangbalesan tinu sangkut pautna ngan bae boh ka Gumilar boh ka Pamajid geus pada neundeun kanyaah sarta kahemanu taya papadana komo ka Gumilar mah anu geus natrat jasana dina enggoning bebela karahayat leutik malah si bariji sorangan anu kacicinganana teu daek betus lantaran kumanehna oge geus karasa pangna ayeuna bisa deui nyicingan tempatna teh sasat ku alpukahna Gumilar. Data di namah tanah nu ayeuna diimahan teh geus ngangkeuleng dipiboga ku kontrak kalawan jalan paksa pirusa dibeli bari jeung teu mupakat hargana. Ari si Barja kumireung si Darba lain jalma jore-jore teh geus kanyahoan apanan teas tulangna liat kulitna manehna jadi asa boga gunung pananggeuhan kalakuanana beuki lengus adigung gede hulu. Ebreh di adat nu aslina ayeuna mah nyaeta sok ngoromeoh ka awewe bogana deungeun. Sakali mangsa manehna teh lahaloho ka pabrik mangka ningker meneran harita teh poenan pasar kontrak. Atuh teu wudu kayaan teh meuni ramenaker ku nu daragang jeung jalma-jalma anu riab lantaran kakarek pisan tas balayaran. Si Barja geus lila campego di jongko cikopi bari nitena nu lalar liwat lamun seug kaparengan aya nu herang-herang ngaliwat ka hareupeunana teh sok sanajan aya nu ngiringkeun ku lalaki teu euleum-euleum manehna madaham dehem bari rundat-rindat petalakuna teh mata krehe ngan kulantaran kabeh oge pada nyaho yen eta jalma bero teh baturna si Darba
Sakumaha geuleuhna sakumaha cecebna oge teu wani nembrakeun maneh ngan ukur bisa ngalius bari ngajengkat ngajauhan sanajan ari dina hatena mah kacida medenghelna nahan kakeheul anu pohara. Geus mang pirang awewe nu ngaliwat kumanehna cukup dideheman bari rundat-rindat. Tacan aya nu cop jeung lelembutanana anu padahal lamun segeleukeun dipapandekeun memang saurang oge eueuh nu pisurupeun atawa pipanteseun pikeun layana. Lain kurang hade awewena ngan kayaan rurupaan si barjawe nu hese neangan bangsana lantaran nurub cupuna mah nu berod sakurang-kurangna kudu meunangkeun nu garok matak pantes teu matak ningnang. Sabot si barja cinekul keneh bari nangkep tuur dina bangku nyang hareup kajajalaneun. Cikopina mah ti tadi oge geus beak malah sababaraha gelas urut cikopina dicician ku ci enteh pait. Ana lagedai teh ti kajauhan kabireungeuh aya hiji mojang diiringkeun kuduaan nyaeta awewe jeung lalaki anu masing-masing geus aya umuran. Sing horeng Nyi Arum nyaeta jeung indung bapana nu geus biasa ti meneran poenan pasar sok kudu we balanja. Salian ti meuli uyah tarasi kaperluan sapopoe teh sok rajin merlukeun meuli pakean. Padahal nu meunang meuli bulan tukang oge tacan dipake malah can dikaput-kaput acan. Tapi panasaran bae mun teu meuli encit atawa batik teh. Eta pokona mah di mana tas bayaran sok silih tanya jeung pada babaturanana dibelikeun naon cenah duit teh. Malah sawareh mah sanajan teu ditanya oge sok ngahaja ngabejakeun ngarasa agul pedah geus bisa barang beli pakaian atawa naon bae anu sakira pantes dipake agul. Nu ngalanggeor teh beuki lila beuki ngadeuketan beuki sidik ayeuna mah rupana beuki tetela potongan awakna. Si barja mani moloto teu ngiceup-ngiceup ieu mah asa beda pisan tinu sejen pamuluna puguh lucu langgeor mata kabong broy kurang-kurang kuat iman mah mata katuru lengan kitu anggapan si barja mangsa harita. Lar nu geulis kahareupeunana bari diiringkeun ku Kiraksa jeung Ma Imol. Sakali ieu mah si barja hanteu ngadehem tapi langsung nanya bari gumasep hayang ka taksir. Angkat ka pasar Nunung. Pokna bari kometap hayang nyelewegkeun bangun uruy. Nyi Arum ngareret ari breh nu pangheulana ka tempo teh beungeut garokna anu garicu darekok tapak kuris. Teboga sangka anu lain-lain puguh nu nanya teh lalaki kolot sasama bapana bari ngaraneg sakedeung pok Nyi Arum ngajawab rengkuh peta hormat teu beda we ti nu nyang hareupan bapana. Sumuhun Mamang, mangga atuh. Teu ngadago jawaban terus bae Nyi Arum mah leumpang deui. Mangga geulis antosan atuh palai di sarangan mah. Ceuk si barja bari ngagentak turun tina bangku ngojengkang nyampeurkeun Nyi Arum. Kiraksa jeung Ma Imol anu keur ngiringkeun teu sirikna didupak we geus dianggap tunggul pisan. Nyi Arum ukur ngalieuk leos bae indit leumpangna beuki meped ayeuna mah pindah ka tengah dihapit indung bapana. Paromana ngadadak jadi ketus haseum boga rasa kabelejog sugan teh jelema bener we boro ditembalan. Ari sing horeng geuningan kolot-kolot orowodol teu eraeun ku huisna. Tapi lain oge si barja anu kandel kulit beungeutna sakitu dikorowotan kurinyuh oge teu beak-beak geuning. Manehna kalakah nyeureudeg nyampeurkeun ka hareup bari alangah elenge. Pokna gumasep nembongkeun huntuna nu koneng semu hejo pinuh ku gading. Sanes nu geulis teh palai di sarangan. Mangga dupi ieu saha tuang ramai teh. Sina mulih bae atuh sawios da ieu mah aya AA. Kolot-kolot pika sebeleunya. Kaditu daek ngamen mah tuh ngahiji jeung doger monyet. Nyi Arum bari cumidu memang nya harita di pasar teh aya tatanggapan doger monyet anu dikubeng ku giribig.
Ai kisilah teh nanaonan cenah ieu teh. Teu sae isin atuh kuno sanes. Ceuk Kiraksa satengah ngelingan. Nyabar-nyabar maneh lantaran manehna oge geus ngadenge beja-beja wae mah yen jelema anu garok beungeut na teh sobatna si Darba jago ujung kulon. Lah, teu perlu pipilueun kolot mah. Ngadengkuk bae ka ditu di juru bari depang ngagayem. Nah, teu doa kitu abah ka kuring teh Bener-bener petalakuna si Barja teh pika sebeleun naker. Setan sia, tega bleki kenyus pisan. Sakitu geus cetuk ku huis teh Cueh. Nyi Arum nu geus teu kawasa nahan nafsuna bari nyarekan teh kecrot bae beungeut si Barja teh diciduhan nepikeun ka lamokot. Aduh, teu beunang dipika hemannya. Ceuk si Barja bari rikat nungkupan beungeutna ku leungeun baju. Ayo susutan, petakan sia kumaneh. Pokna deui bari kerawak bae newak leungeun Nyi Arum. Lain oge Nyi Arum bebeureuhna si Belang atuh ari jol-jol kudu nyerah mah, manehna nyoloyong siga nu heueuh eueuh dayana, tapi kalawan teu disangka ku si Barja ngadadak leungeun anu keur dicekel teh ngaguriwel lesot, sarta jedak bae mangrupa siku anu ngajedak kana hulu angen. Uguh we teu ngangkekeun deui, geblak bae si Barja nang karak bengkang, lumayan sajabana tinggal rasa nyeri teh wirang deui. Puguh jalma anu aya di dinya kabeh oge narempokeun. Korejat si Barja hudang deui. Rasa asih jadi kasilih ku ijid. Nu tadina nyaah jadi cua, rasa deudeuh diganti ku geuleuh. Teu anta parah deui. Hiuk bae ngulangkeun leungeunna rek nyabok nu geulis. Tapi Kiraksa rikat ngahadang, jeplak bae leungeun anu ngalayang teh ditaki sedeng peureup nu kenca nyewuk rek notog iga. Tapi sakali ieu mah si Barja henteu cileureun. Rikat manehna ngarobah tangtungan ngagilir nyerong bari leungeun anu tadi takis ayeuna geus ganti jiri mangrupa siku ngancam careham, sedeng leungeun kencana sakilat newak pigelangan Kiraksa bari dicentok satakerna dibarengan ku suku katuhuna. Srog diasupkeun pikeun naheunan beuteung Kiraksa. Tapi Kiraksa oge moal gancang-gancang katipu ku gerakan nu jadi lawan. Ugu da manehna oge lain jalma bolos rong kosong, sanajan bener leungeun manehna geus hasil ditewak. Dina ngagebruna kalawan sakaligus geus bisa nyalametkeun carehamna tina benturan siku jeung nyalametkeun beuteung tina tunjelan tuur musuhna ku jalan ngagunakeun gerakan bahe kele. Malah aya tungtungna sanajan bari ngajengjehe manehna geus hasil newak sukuna si Barja, anu sakali metot oge si Barja ngoleang teu beda we ditangkal gedang dituar. Ngagedebut kana taneuh geus wiwirang deui bae. Nafsu si Barja beuki ngagugudu, geus teu nolih deui ka nyeri jeung wirang. Korejat manehna hudang, sebrut bae naraja ngagunakeun jurus Cigalontang anu memang geus jadi andelanana. Kiraksa sadar kana bahaya nilikana pasangan nu jadi lawan anu rada aneh. Rikat manehna jingkrak bari ngepeskeun panonjok, tapi si Barja geus ngarti. Moal kamana ngejahatna nu jadi lawan lantaran geus bisa katitenan gerak sukuna, sakilat manehna luncat nyamberkeun sukuna bari ngahiatkeun leungeunna rek meupeuh beuheung. Kiraksa rikat ngagilek nyalametkeun beuheungna bari ngageserkeun kuda-kudana nyingkahan suku musuh. Tapi leungeun kenca si Barja nu tadi disumputkeun sakiceup geus nyamber ngagampleng kana puhu ceulina. Sakali ieu mah bener-bener tenggelan si Barja teh meneran. Anu antukna Kiraksa ngalenggak anu satuluina ngajedak nang karak bengkang kapaehan. Rek sabek-beken si Barja nincak beungeut Kiraksa bari ngabarengan koceakna Nyi Arum. Ngadadak teu kanyahoan aya nu ngagajleng ka gigireunana si Barja sarta teu tatapasini deui ngan habak bae careham si Barja teh dihancak ku hiji tonjokan anu ngajurus di hareupeunana. Balukarna lain bae beungeut Kiraksa jadi salamet teu kahakan ku dampal suku. Malah si Barja ayeuna mah anu ngajengkang nang karak bengkang. Ajeng, saha sia teh goblok? Ngabongohan sia Rajan Wani teh. Ceuk si Barja bari ngagurinjal hudang. Bongan gawe ani karek nandasa kanu geus teu walakaya jeung nu teu boga dosa. Yo, geura lawanan kaula lamun nyata ani kalalaki. Ceuk nu anyar datang,
manehna nantang nu taya lian eta teh ti Pagobang anu ayeuna geus jadi mitra gumilar anu satia. Alah rek ngalalakian sia, sebutkeun ngaran ulah modar teu kanyahoan adresna sia. Si Barja muncereng. Oh, hayang nyaho yang ngaran kaula, si Garok, si Berot atawa si Juri Guris. Temal Pagobang nyindiran ka si Barja. Setan sia. Bari hiuk si Barja ngirimkeun peureub haneutna. Napsuna lain deui dikieuna barang ngadenge lawan ngahina jeung wapisan. Pagobang rikat ngageserkeun sukuna bari nepak pigelangan si Barja, tapi samemeh manehna gerak nyusun panarajang. Si Barja nu kayaan dirina geus dilimpudan ku hawa nafsu anu ngagugudug, ari geplak leungeunna ditepak, ari seak bae manehna ngirimkeun di panonjok ngagunakeun leungeun kenca ngabarengan suku katuh rek najong gado. Sedeng leungeun katuna nu tadi ditepak lawan teh ayeuna geus nyurungkuy nilep masekon minangka cadanganana. Hiji serangan nu kaitung hebat oge. Jurus kalimat cigalontang ciptaan manehanana sorangan, mun hasil teh geus tangtu bisa ngaragragkeun tilu musuh. Tapi Pagobang lain oge murid pamajid atuh jago madi lamun teu bisa ngepeskeun panarajang si Barja nu memang jadi andalanana. Harita oge barang mireng si Barja ngirimkeun tilu panarajangna sakaligus, rikat Pagobang depok bari ngaligotkeun awakna. Ku jalan kitu manehna lain bae geus bisa nyingkahan tilu panarajang sakaligus, tapi oge kalawan ngagunakeun gerakan buaya ngangsar manehna geus bisa newak suku si Barja nu sabelah deui nu keur dipake napak. Anu balukarna jadi tibali si Barja ayeuna mah anu diancam bahaya, sakilat awakna ngaleweng anu saterusna geblak bae nang karak bengkang. Sirahna anu ti heula nutug kana batu, untung teu bucrat bacret oge polona. Si Barja ngan ukur bisa nyebutkeun aduh sakecap, saterusna manehna ngajehjer teu inget di bumi alam, puguh dahulu ninggang batu mangkaning sasat ditotogeun pisan. Ku ayana nu galungan ongkoh kajadianana teh di pasar pisan, atuh lain di pahibutna jelema-jelema teh riab lalumpatan paheula-heula baralik ka saimah-imahna lantaran sieun kabarerang. Kabeh oge pada nyaho yen ieu jelema anu beungeutna Berod teh babaturanna si Darba, jalma nu anyar datang ka Miramare urang ujung kulon anu pakulitanana hideung lestreng, huluna bolenang eueuh buukan. Pagobang anu ayeuna geus babalik pikir tina laku jahatna nya kitu keneh, teu sepi-sepi tina karisi. Dalamun seug kanyahoan kudu wajib mah manehna pasti kudu balitungan, oge pang-pang namah ngarasa era mun seug dijagrageun hareupeun tuan kawasa. Anu matak barang mireng jalma-jalma riab lalumpatan bubar katawuran teh, manehna oge gancang marentah kaki raksa kama imol katutnya arum supaya buru-buru nyingkah tidinya. Sedengkeun manehna sorangan rikat ngabelenyeng lumpat ka kebon karet, saterusna ngablesat dina jalan satapak lain rek balik, tapi rek nyimpang heula ka bedengna Ki Raksa, bisi kumaonam, bisi aya buntutna anu teu dipiharep. Papisah soteh jeung Ki Raksa saanak pamajikan itung-itung miceun salasa. Ki Raksa oge nu harita dititah indi ti pasar teu loba codeka. Leos bae indit bareng jeung nu sejen, da ceuk pamikirna teu ngarasa salah jeung teu boga dosa. Balik-balikanan si Berod anu ngaganggu. Sabot Pagobang keur jongjon leumpang di jalan satapak sisi kebon karet. Kolebat hareupeunana ngadadak reg manehna ngaraneg lantaran nu ngolebat tadi teh ngahadang jajalaneun. Pagobang anu napasna enggah engge, puguh apaan mentas ngebig-brig lumpat, sanajan teu tarik tapi cukup matak capek beak napas. Ari ret kanu keur ngahadang ka manehna. Ari gebeg we Pagobang teh nyeblak, sabab mireungeuh jirim anu ngajungkiring teh mata keueung. Pagobang mundur sababaraha lengkah, panona mencerong kanu keur ngajega ngahadang jajalaneun. Geus teu kudu disangsrikeun deui, ieu jelema teh lain rek maksud hade. Komo mun ngingetkeun hubunganana jeung si Barja anu sakitu raketna. Rek
lompat ka mana maneh teh Gobang? Bener ngaran teh Gobang atawa bedog betekok ha? Serina mata kukurayeun bulu punuk. Tayalian manehna teh si Darba datangna kadinya teh lain saukur kabeneran. Ngahaja megat Pagobang. Tadi waktu keur si Barja galungan jeung Pagobang manehna manyaksian sanajan ukur tika anggangan. Tenulungan teh lantaran horeameun berenang sahenteuna Pagobang teh moal nyorangan. Tapi barang kabuktian teu mawa batur mah si Darba ngudag ngahaja motong kompas megat jajalaneun. Ari geus nyaho mah ngaran kaula teu kudu talete. Nyingkir Darba, teu kudu usil kana urusan batur euy. Pagobang satekah polah nahan parasaanana supaya ulah nimbulkeun riributan jeung ieu jalma. Usil. Ngeunah oi, ngeunah teuing ngajablog teh Gobang. Lain usil tapi timbal balik oi. Kaula mah ngan ukurek nurutan Andika we. Si Darba nyaritana teu lepas ti hahehe, tembong huntuna keur carang teh karehol jaba ngadagleg gadingna kandel. Timbal balik naon? Udaskeun bae nyarita teh Darba. Rek nurutan kumaha Andika teh? Pagobang leuwih iatna. Bolot kuningnya, ngarahan weh Gobang, tapi pikiran anak mintul alah batan pesok cocolek tarasi. Ke, urang bodas ko diyo. Hari tadi Andika teh lain ngabelaan si Raksa, ha? Ayeuna oge kaula rek ngabelaan si Barja nugus ditandasa ku Andika. Ngarti ayeuna mah? Udah salah atuh. Nu teu boga dosa ngadon diganggu digunasika. Nah pantes kitu jahil ka papada teh. Pagobang ngabela diri. Andika oge salah tuh. Ngagunasika kanu tanpa dosa. Naon dosana si Barja ka Andika? Ulah yang munang sorangan Gobang. Kaula oge kudu kabakean atuh. Alah, naon paedana bulat belit loba omong. Haling, dewek bere jalan. Rek balik aing mah. Pagobang ke usaha satekah pola supaya ulah nimbulkeun papaseaan. Kop teh teuing da lain jalan kaula. Tapi lengkahan heula bugang kaula. Nyarita kitu teh si Darba bari ngirimkeun peureupna rek nimpuk cukang iru. Ih, ya bener murugul bantangulnya. Pagobang bari rikat ngagiwat. Maksudna mah rek terus ngarodon, tapi barang ngarasa leungeun si Darba teh kacida teu asna, teu beda we 3 gang beusi. Pagobang jadi ngagentak ngajaul ka tukang bari riuk beungeutna pinuh ku kareuwas. Nah, make mundur ah. Hancik atuh lain dek ngaliwat. Si Darba ngiyehkeun bari ngagagak. Pagobang teu nemaalan. Manehna merong teu ngiceu, ras manehna inget ka si Babah Tongcai, paingan sakali ngeti geus ngarempeyek da geuning tanagana sakitu hebatna, leungeunna keker kuat lain takis-takiseun. Mun tadi teu ngagentak luncat, tangtu leungeun manehna sorangan nu baris potong. Mireung Pagobang ngadon ngajentul tapi dina sikeun padet ku kawaspadaan. Si Darba nyampeurkeun bari cungar cengir lelewana pikareheuna keur. Kira-kira 3 lengkaheun di antarana. Sabrut manehna narajang rek ngabentur dada. Hawa teunggelanana meni ngahiuk ciciren di eusi tanaga anu kacida hebatna. Kalawan teu ngarobah kuda-kuda sakilat Pagobang mapagu teunggelan kedet dina ulin kariwarahan pamajid anu dina neungeulna teh motong ti luhur ka handap kana pigelang leungeun musuh. Tapi lain deui Pagobang ngaranjugna. Tetela lawana teh kacida kuatna, cacat lamun nu kosong mah di babuku kede teh piraku teu potong atuh. Tapi leungeun si Darba mah teu rengrot-rengrot kalah peureupna teh terus nyuruntul. Kusabab kitu Pagobang mundur salengkah ka tukang bari hiuk rek ngedet nu kenca.
kakarek tembong reaksina. Leungeun si Darba ditarik deui bari ngerepeng ngan bae meh teu kanyahoan leungeun si Darba nu sabelah di ngahelang rek nyamber beheung. Bari ngalegotkeun sirahna anu saterusna dituluikeun ku gerakan bajing luncat. Leungeun katuhu Pagobang sakilat nyebrutkeun jurus kahiji ulin madi kana iga si Darba. Ari hiuk cekuk si Darba ukur ngagigeg we. Hiuk di pereup Pagobang ngahanca careham. Si Darba bari teu ngarobah kuda-kudana rikat nakis maksudna marek ngadukeun kakuatan leungeunna. Ngan bae Pagobang leuwih ti heula geus bisa neguh. Sakilat manehna narik deui leungeunna, jeung luncat ka gigir bari ngahambatkeun leungeun katuhu ngawangun teungelan kepang anu jolna ti gigir anu heutemis deui bakal ngahabek kana beheung lawan. Ari cekuk Pagobang ngaranyug deui bae lantaran mireungeus si Darba anu disangkana bakal ngalenggak sakurang-kurangna mangajengge mah kudu, tapi ieu mah kalah kerung bari merong kanu jadi lawan bari nyengir nembongkeun huntuna teu beda we ti kuda jalu neuleubi Kang. Hayu atuh kuda beakeun tanaga teh Gobang supaya kaula babari nyumpahalna. Cek si Darba bari tetep orongoh nembongkeun huntu nu teu beda we ti peuteuy kolot. Teu kudu takabur Darba, manusia mah eueuh nu punjul deuleuh. Pagobang bari ngahega. Anu matak hayu atuh geura budi deui supaya katuhuna. Tapi Pagobang anu geus surti kumaha mun seug dirina kabeunangan ngan sakilat-sakilat manehna ngarobah gerakanana nyingkahan panggebug musuh dina bongohna teunggelanana terus ngahanca badan si Darba. Ngan bubuhan lawan teh kacida kuatna sakitu diperepek ku teunggelan-teunggelan anu lamun keuna kanu sejen mah matak lumpuh, tapi ieu mah sigana teh taya nu dirasa. Waktu si Darba ngahiukeun di panimpugna, Pagobang luncat ka gigir bari ngasupkeun tajonganana. Si Darba nyeredeg satengah mikeun awakna. Bareng jeung ngajedakna suku Pagobang kana kekemplongna, dua leungeun si Darba sakilat geus hasil ngaranggem beheung Pagobang dicekek satakerna, kanyeri dina kekemplongna mah teu dirasa ieu. Pagobang mani ngelel beungeutna geuneuk sarta panonna tiburial buncelik lantaran jalan napasna kacandet. Tapi najan manehna keur aya dina kayaan anu kacida ripuhna, ingetanana mah tacan leungit. Bari ngasupkeun badana sakilat dua leungeunna ngahanca ku teunggelan kepang anu disangigirkeun. Anu balukarna si Darba ngaranjug sarta cekekanana rada ngenoran. Teu miceun tempo dua leungeun nu keur nyekek teh dibabuk satakerna disusul ku suku Pagobang ngajekuk najong beuteung lawana. Sakali ieu mah kayaan si Darba teh teu bisa dipertahankeun, daek teu daek kapaksa ngajengkang. Rasa nyeri dina kakemplongna oge tacan leungit geus disusul tajongan kana beuteungna anu karasana matak murel seueul hayang utah. Ngan bubuhan kacida kuatna sakicep manehna geus ngajareg-jeg hudang deui. Bener euy ngajagoda teh. Si Darba muncereng geus lain deui ngagedur nafsuna, tetela lawana teh lain heureuyaneun. Bongan ceuk Andika. Munang ngaliwat asal kudu ngaliwatan heula bugang Andika, kitu lain. Pagobang ayeuna mah geus nekat. Aing atawa sia nu ajelor jadi bugang teh oy. Si Darba bari hiuk rek nimpuk deui huluk ku hiji teunggelan ujungan anu geus teu disangsrikeun deui ampuhna. Keuna kana hulu piraku teu bujrat bajred eta polona. Keuna kana tak-tak pasti bakal semplak ngaplek. Hal ieu geus jadi pikiran Pagobang. Sakilat manehna ngolebat ka gigireun musuh bari ngebadugkeun sikuna kana careham anu saterusna meupeuh punduk. Tapi si Darba anu ayeuna mah leuwih ati-ati sangeuk dirina digebug ku musuhna. Dina sakicep manehna ngarobah kuda-kudana. Sedang panimpungna terus nyerepet nuturkeun gerak posisi nu jadi lawan. Anu antukna Pagobang kapaksa narik di leungeunna ngalegotkeun awakna bari nyamber iga burung. Si Darba ngageser 15 derajat bari newak pigelang Pagobang sedeng leungeun katuhna mah masih tetep mangrupakeun bahaya nu sawaktu-waktu bisa ngabejadkeun hulu. Pagobang teu gugup. Kalawan manis pisan, teu beda we ti orai ngaborengkal, celok bae aya di tukang bari langsung ngasupkeun jurus panundung musuh pusaka ti Cibalieur.
Tapi si Darba teu eleh gesit. Bari ngarodon dus leungeun Pagobang kabeunangan dikedet, solontod manehna rek ti kusruk. Duh, kebut Pagobang nangkuban kabeunangan pundukna teu kuat nyangga tenggelan bobot 100 kati tenggelan ujungan pusaka ujung kulon anu teu bisa disangsrikeun deui kahebatanana. Tobat. Aduh. Pagobang ngoceak les bae kapaehan. Akhirna mah teu mangga pulia. Leungit budi ilang daya teu kuat ngayonan jajaten jeung wewesen si Darba. Gampang dulu ngalengkahan bugang kaula teh Gobang. Cek si Darba nyeung lawan anu geus teu walakaya teu beda we tinu geus ngaleupaskeun nyawa. Gorempal badan Pagobang dibalikeun ku sukuna Sinanangkarak, tembong tina sungutna merbei getih hirup teu beda we tinu ngabulaeh nyeupah. Beungeutna geuneuk sedeng panona peureum tapi napas nama masih keneh tembong empes-empesan tandaning masih keneh hirup. Pikeun ayeuna mah cukup Gobang. Lamun kahareupna andika masih tetep mangrupa lawan anu bantangul, lah majar teng teuingeun. Andika kukula dikirimkeun sia ka neraka. Geus ngomong kitu mah gajleng bae si Darba kanu bala. Gogorobasan teu beda we ti Bagong keur susuluduk maksudna deuk balik ti ka imahna si Bariji kalereun pabrik bari sakalian rek nempo kayaan si Barja nah geus aya di imah atawa acan. Sabot manehna di jalan kene, kolebat, aya nu ngablesat nyampeurkeun ka tempat urut galungan tadi. Jen nangtung hareupeun Pagobang anu masih keneh tacan inget tina kapaehanana. Gobang, pokna nu anyar datang teh ngagero lirih nu tayalian ti pamajid anu kabeneran harita turun ti Cibalieur nu maksudna rek nempo Kiraksa. Memang geus jadi kabiasaan saminggu sakali atawa 10 poe sakali manehna teh sok ngalanglangan Nyi Arum ngarasa melang lantaran gumilar keur eueuh. Teng teuingeun. Saha cenah manusana? Nandasa teh manika bina-bina. Pamajid nyarita deui, gogna gog hareupeun Pagobang, heg sirahna disangkeh ditahan ku pingpingna. Pagobang ngahargu panonna mah masih keneh peureum. Tahan Gobang, ulah wakaloba usik. Ceuk pamajid bari morosotkeun sarungna pikeun ngaganjel sirah Pagobang nu jadi muridna. Pak Guru, Pagobang maksakeun nyarita tapi panonna mah tetep peureum tacan bisa dibeuntakeun. Nya, cicing heula, kami rek neangan cai teh. Jorelat, jung, pamajid init deui tidinya, manehna apal yen di lebah dinya teh aya cinyusu nu pernah nasisi kebon karet. Bener we tekung silila geus ngurunyung deui. Sadatangna curulung cai anu dina wawalun teh dipeureut saeutik-saeutik diinumkeun ka Pagobang. Celak panonna dibaseuhan, kerejep brai beunta. Ebre hareupeunana nu jadi guruna keur cindekul meureut-meureutkeun cai tina wawalun. Pagobang teu barang tanya lantaran kabireungeuh biwirna pamajid teh keur kunyam-kunyem bari neuteub beungeut manehanana. Naon nu karasa Gobang? Sanggeus sawatara jongjonan kakarek pamajid teh nanya. Punuk Pak Guru, coba malik. Gorempal Pagobang malik nangkuban, heg beheung bajuna disengledkeun. Tetela pundukna meni ngagempeng bareu,
malah kulit narkah barelah tembus kana dagingna. Lain tenggelan sawajarna. Saha nu gawe kieu teh Gobang? Pamajid nanya deui bari curulung cai tina wawalun dipake maseuhan punduk Pak Gobang. Si Darba Pak Guru. Si Darba. Pantes atuh tenggelan batu karang ieu mah. Untung teu pites oge tah beung maneh teh. Kieu teu mahna nu teu ngagugu kana papatah teh Gobang. Kumaha ceuk kami teh heula? Kudu bisa ngajaga diri. Ulah nepikeun ngalakukeun hiji pagawean anu matak nimbulkeun ributan. Pugu ge berat ngadalian hawa nafsu mah. Leuwih berat tibatan ngadalian sajuta kuda nu masih keneh lingas jaringas. Manehna nu ngamimitian Pak Guru. Tapi lamun maneh bisa nahan diri mah moal nepi ka ngalaman kajadian kieu. Pamajid bari terus ngusap-ngusap punduk Pak Gobang make cai tina wawalun. Muhun, namun panginten paraksa moal tiasa katulungan. Kumaha? Kiraksa? Nama ke mamawa kiraksa sagala. Nah kumaha mimitina ite Gobang? Pamajid nanyana pinuh kurasa kaget. Saterusna mah barabat bae ku Pak Gobang teh dicaritakeun ti mimiti patelakna si Barja jeung paraksa alatan ngabelaan Nyi Arum anu diganggu ku si Barja tug nepi ka manehna dicegat ku si Darba nepi ka derna galungan. Jadi bener aya alatanana si Barja ngaganggu Nyi Arum. Lurus tiasa ditaroskeun ka paraksa. Ari kitu mah bener lain antepeun ieu mah. Nyameureun memang geus takdirna Gusti nu Agung. Satungtung dunia ngampar oge satungtung kagorengan tacan bisa dibasmi ku bebeneran. Kaributan teh teu boleh aya, moal bisa leungit. Heg Darba, Barja, ulah kajongjonan anjeun. Dago kaula ku Andika. Dagoan ku Andika duaan. Musik-musik ulah mandi, ngobah-ngobah macan tapa ngaganggu nu keur jongjon. Gobang, kuat kira-kira na ayeuna lempang. Pamajid sanggeus susumbar kanu duaan saterusna nanya ka Pak Gobang. Kiat menawi Pak Guru. Walon Pak Gobang bari jung maksakeun hudang. Hayu urang kabedeng kiraksa. Nam ti heula. Ceuk Pamajid. Geus kitu mah bring bae murid jeung guru teh laleumpang pairing-iring. Saja jalan jarempe telemek tenyarek kawas nu eueuh picaritaeun padahal mah dina masing-masing hatena ngagolak ku caritaan-caritaan anu teu keddal. Pang-pang namah Pamajid pikiranana nyolok bae ka Nyi Arum lamun heg kabolosan aya nu ngoromeoh teh kumaha engke picaritaeunana kagumilar sasat manehna aya di Cibalieur teh tunggu tutung teu bisa pisan dikolotkeun. Paribasa kuat adat Mananuara ngandung harti boga kalakuan anu teu bener katotoloyoh tara aya euih-euihna. Upama bae saperti si Barja waktu keur ngora boga adat cunihin cirigih ka awewe kabitaan babari kagembang kapincut ka irut ku awewe sanajan nu boga salaki. Ayeuna sanajan geus cetuk dawu kunilik umur mah kudu geus babalik pikir. Tapi sigana teh anger we abong adat kakurung ku iga teu era-eraeun ku buukna nu geus loba bodasna batan hideungna. Paribasa umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed umur geus kolot ari kahayang alah batan anu ngora kituna teh lantaran manehna satya satuhu kana pangajakna setan idajil laknatullah.
sedeng pangeran ngajadikeun manusia teh pikeun sembah sumujud ka mantena pangeran nu maha agung maha kawasa tanpa wates wangena, nyingkahan jalan setan anu kamistianana sakumna manusia kudu nempuh jalan Allah sangkan salamet lahir batin dunya akhirat. Jalana kudu hade, ucap lampah kudu hade, dibarengan iman takwa kalawan pokpek prak ngalaksanakeunana hentengan saukur akuan wungkul. Saperti ayeuna sanggeus manehna aya di kontrak Miramare sasat si Barja teh kabur ti daerah Nangkapait lantaran yang hareupan mangsal hapi anu teu woleh ancam-ancaman. Tepupuguh make hayoh kagendam kuno lenjang kabelit kuno gelis kapincut kunyi arum pepetetana kiraksa bebeureuhna gumilar pisan anakna Asmita nu dina mangsa baheula kungsi diteung teuinganan ku manehna ku jalan nyieun reka perdaya hianat fitnah. Abong kena manusa hirup teh teu bisa lepas tina hukum karma, boa ieu oge hiji jalan pikeun gumilar males kanyeri kolot-kolotna baheula. Tapi pikeun si Barja mah nu dina hirup nangan wungkul hayang muaskeun nafsuna nu saraka, perkara umur teu ieuh teuing jadi ukuran, dina mikahayangna ka Nyi Arum teh manitotorosol pisan, teu kalis dibejaan ku si Bariji yen Nyi Arum teh geus boga pisalakieun anu dina waktu ieu keur nyaba ka Garut. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui, insyaallah kin orang lajeng dina episode anu ka-43. Sakali di hapunten anu kasuhun dina alatna simkuring nuju fokus ayeuna teh nya kitu ngemitan sepuh ngalungi hapunten. Mugia keur sanga maklum. Urang saling doakeun we nya. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda di hanyuang siang, urang teuneun di handeuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.